Ya, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang di Sumedang Selatan. Kaget ada pohon sugante jeruk Bali. Sugante samangka ternyata itu namanya teh berenuk. Nah, aku mah berenuk teh sama mancing terangkeun kepada umat tentang berenuk ini. Itu bernuknya paragi wadah cai. Percaya. Wadah cai jadi kita tah di alat di sini. Nuhun atau di bolongan gitu tah. Tong agung teuing. Tapi bisa kan ada kotak kayak gitu tangan. Kayak mah beda fungsina lain kalau cai eta mah. Angin naon tah? Kanggo eta si simpanan naon. Oh, Perangian lah naon lah gitu. pernikahan ya. Nah, kayak ieu di bolongan sih tali we. Bisa dijingjing gitu bisa. Kadiekeun digantungkeun kieu bisa tah. Jadi ngan eta si 3 pahlawan kuping ho. terus dialah eta teh si jerat teh bakal buruk. Jadi gitu-gitu teh kayak ya tapi jadi keluar saya teh gitu. Bersih we tinggal di bersihan. Jadi weh, Nya eta teh orang jadi guci atanapi engke kanggo pernak pernikah lamun dikotakeun mah tutupan ya saya eta teh. Jika orang eta kalapa lah gitu nya. Gitu teh. Eta teh kieu. oh iya. Ngan kudu nurut danga sekolot engke. Kolot teh warna teh jadi coklat. Agung tapi. Agung. Sana sekolot kalapa. Aneh kolot kalapa mah nu di kalapa. Ya, itu berenuk teh, saudara-saudara, aya di lembur ya. Aya oke kayak fungsina teh kanggo je terapi. Tapi naon? Terapi anu patuangan rageung Ya. ku berenuk 10 kali diputer-puter. Jantan kumaha? Jantan herang. Herang teh. Herang. Sareng anggar we. Ya,